Assalamualaikum. Eureun heula, urang teh lah. Kadenge ti poe ditu. Aya suara bunjreng meureun akang di dieu keur nabuhan naon dieu ngaran teh. Gitar, joget capi. Sarua aya mah dia lagi teh cereranya. Sarua bisa bikin di kebun. Sarang saha di ditu. Itu mah nyarira gitu kan. Syukur damang urangnya. Alhamdulillah gitu. Ayo mah hiburan terus juga. Hayu Kang abdi mah resep ngaranna seni. Cik Kang bisa seni naon wae Kang Sunda. Sunda tiasa. Empok. Insya Allah tiasa. Alah, eta mah pelem ayeuna mah urang hijikeun Kang nu ngaranna empok. Kolam. Bagian Sunda ieu kolam. Sik kurang ajaran. Laguna nu zaman now we urang tahu lah Ya, sesuai jeung we. Ieu Kang laguna teh lagu naon? Teuing na 30 menit gitu. Cing urang ajaran disunahkeun hayang nyaho we mah Kang. Gitu. Terus damel atos. Ada terus aya di dieu Kang. Terus aya di dieu. Refleks Oh, refleks asli urang Sunda mah. situasional. Ayo lah urang ajaran lagu Jamrut. Pelangi di matamu jadi katumiri Kang. Pelangi teh katumiri sarua wae. Sarua wae eta Bahasa teh. Sunda teh katumiri. Cing urang ganti ku katumiri di bal mata anjeun. Siap. Alah. Orang di dia soraan yang aing geuseuh kudu nunggu wae bapak coti anjeun. Membutuh khusus angkai kata ekor babaco yang aing kuasa kudu nunggu walila babaco ti anjeun. Jam tembok genyereng aing ngukur cici dengan cendol hayang nyarekan di soraya ketika penanjung hayang katumiri di mata anjeun anu masari meh ngomong aing boga anjeun aing boga anjeun. Ah geus Kang sok sabun dulu. Kalau ieu teh. Alah nyakal abdi mah Kang nu kitu ge tukangna gitar tukangna nu kitu tukang nu kulit takolan itu Kang. Ayo cita-cita mah ieu ge bareto. Keur pikir di jero bentuk kene cita-cita mah hayang jadi presiden. Anu nyakal Kang. Teu kaotakan teu kabeungetan. Hayang jadi artis. Sorana kerasulannya nggak bau. Jadi Kang jadi profesor otak abdi makan jadi teka pilih Pengacara sugan. lamun pengacara mah ada hayang ningali Hotman Paris luwet si Tompul nu itu kan tapi di Medan kan Cocoknya orang Medan pun gitu. cocok orang Batak mah cocok wanian
Amun urang Sunda Ayo urang Sunda mah kabayang kan, kabayang. Tempo sidang teh ada cek hakim teh sok mangga. Di perwakilan di jaksa penuntut umum atau di eta pengacarana di Sunda. Ayo panai patang saya keberatan. Kasus ini sepele tapi saya keberatan. Pantes deui. Di Sunda. Sunda. Begitu jerok teh, dari kubu-kubu ka dieu nyampah. Make jengke make jas ka dieu gagal. Sugan derek nanggung ti bener. Kalangka. Matos we. Urang sasalaman deui, urang silaturahmi deui. Atuh dina sidang teh kan. Mata ke hese urang Sunda menang. Apa urang Sunda mah kasohona santun. Kumaha saena gitu maksudnya. Saena we ieu mah. Lamun aya nu maling oge, aya keneh barangna sok ajarkeun deui cenah kanu gaduhna cenah. Hukum 5 tahun awewe lagi lami deui dina karunya cenah. Gitu kan. Mantap abdi mah. Kita yang jadi tentara. Abdi mah resep teh naon pada PD teh abdi mah hidung Kang. Oh gitu. Nyumput dina poe moal katingali. Encan kapoyanan geus hideung. Geus hideung. Aduh. Batur nyumput suk taliara. Abdi mah lempang ge dilewat. Dilewat eta tuh. Dilewat teu katempung urang. Ketemu ka hideung. Yang pedih eta ka musuhna mah katingali sagedegna sagejam perangna. Pusing. Tempo ngadapang. Abdi mah nya hidungnya jangkung kan. Batur ngelok. Serbu. Selamat. Abdi mah geus kieu kita centang ini wae tarang teh. Ngeukeun diri we. Geus we jadi seniman. Kan genah keur urang. Heeh. Bisa oge genah keur batur. Keur batur. Ai prinsip abdi urang geunaheun rek teu. Kudu geunah eta teh Penting nyenangkeun. Kudu geunah keretek hate urang geunaheun mah keun bae we. Urang ngahibur batur oge urang teu kawas anu geus tenar. Model aya di Sunda geuning Kang Sule, Kang eta. Banyak beresetna kan ayeuna pan geus sohor gitu, Pak. Di Jakarta. Di Jakarta, aya urang mah di lembur we kikieuan. Lain lamun dia dicobaan bisa moal kira-kira. Yo, ayo Kang. Ari abdi mah naon ayeuna segala dicoba. Teu ya. urang coba kan ieu. Cing. Cikan lah. Suling bambu. Geningan aya geningan. Atuh lain tuluikeun geus kareueuhan kita. Lain tuluikeun. Borona mah geus haget mik geus rek dikieukeun. Geus budak-budakan. Dipoyok Eta mah urang mah. da sakieu buktina. Atuh rek dipuji wae anu da urang mah tayang kapuji. Teu hayang. Saletik oge. Hayang nage duit bare amplop teu kudu dipuji. Lamun dina istilah zaman ayeuna mau dina YouTube aya subscribe teh dengan arti empek eta mah teu wae entong. Keurna gitu. Bisa TBC kan. Penting urang mah urang nganyerikeun batur. Gitu urang mah. Nah, urang ngahibur, syukur-syukur katarima geunah gitu. Berenang abdi di mah gitu. Teu wae atuh dah. Terus sakieu terus hampuraeun. Tah, gitu Kang. Lain karena ku bisa, tapi ku hayang bisa gitu. Gitu kan.
lain ieu teh lain teh hayang lami-lami teh Kang itu doa para banun hayam para banun tuh di bumi teh aya hayam sok sieun ngeuncar ka imah batur mah pan bisi dina ngena teh urang kita peran we kayak lamun hayam bakal yang di kana lamun nu jago kumaha eta lamun bogoheun teuing kita mah jika urang putus cintana Kang kalau dok batu roti bahayaeun komo lamun mau modal gimana kata ino pemper payung pemper ayam tadi pemperan me doma naon tadi pemperan bisa kata batu gitu gede lumayan benar oh gede ayo meuli uet wae di ecer kadang kulit macul misalkan we itu dibungkas ayo bade muli mah bade muli ngawang wae soalna ieu mumpung hujan tapi keur halodo mah sok hayang ingin kan sok hujanan kayak kapayu nu kabilang gede ka dieu siap ayo antosan we nangaming mohon banget Kang Aliando di salaman di jalan kan